gimana ya? Ini kayak rasanya. Oh. Sayang aku. Nelpon. Angkat aja. Halo ya. Sayang, aku mau nanya ke kamu. Hari ini kita jadi mual ketemuan. Ih, abis nangis rindu, geus merindukan. Teu bisa sare, abis pokoknya mah geus. Ari aya ngomong naon? Oh no. Hah? Ada abis salah naon ya? Abis teh salah naon? Nah, tiba-tiba Ya Allah, ada abis kurang naon? Kurang cantik. Tenari tante aing. Kudu kumaha ya Allah. Harta, jiwa, dan raga telah kukorbankan, namun ternyata sia-sia. Ya Allah, ini kudu kumaha ya Allah. Hata teh meni asa diturih ku hinis. Dia suka cidat-cidat teuing. Kudu saha ieu minta tolong ya Allah. Ku menangis. Maneh naon ciri kitu eueuh gawe. Kunaon ari maneh kunaon? Anteur ka mana ai maneh kunaon? Dia sok cerita ka urang kunaon. Tiba-tiba. Jadi hate maneh. Hayu urang boga dukun anu sakti. Madam Nyai Ageng Ratu Pemikat. Di Citenog. Iya tinggali orang goreng patut tapi loba nu bogoheun ka urang. Hayu, yuk, edek. Gas tong cerik, hayu. Cepet nyewa. Ulah putus asa. Tah, ieu Laila imah si madam teh. Ieu imahna teh bener. Ieu. Hayu. Iya bener, Iya bener, inget keneh dah bener, iya hayu. Sampurasun. Sampai. Udah. Tutup padahal apaan tuh? Tutupan. Permisi madam. Dam. Iya, abdi teh nyana rerencangan. Si ieu teh hayang payu ka lalaki, madam. Pokona mah madam, buat si ieu teh secantik mungkin. Sabaraha wae dibayar. Gitu tah. Jang si lain teh. Ayo bejakeun. Madam. Laila. Kela, ilik, heula. Laila. Tinggal seru ujungnya tebu kalah rasanya. Laila bingung patah hatinya karena bercinta.
dukun teh ya. Rek bebeja heula kasih ieu ieu. Laila pasang susuk. Kudu pasang susuk. Hup. Iya susukna Ratu Pamiko. A few moments later. Tunggu episode selanjutnya di part 2. Dan ini hasilnya setelah memakai susu. Bersambung dulu.